Burak. Heh. Aduh. Din, kunaon maneh teh? Embe boga kekuatan mah. Hele. Boga kekuatan. Udah di pikiran maneh teh. Nya mah. Juga nama geura mandi heula. Geus mandi pangmalikeun daging huut. Nya. A few moments later. Ma, mana duitnya? Huh? Ya. Sabarahaan, Ma. Teu apal, juga pangmalikeun heula. Barade. Iya pais tempe barade nah itu kuricak burino pakai ah wih nah kieu waduh mantap cocok lah. Nah, asa gancang kieu. Aduh. Nyeri. Kumaha ieu carana? Nabrak deui. Cobaan kali deui ah. Mbak, ini daging uut nak. Sip, nuhun. Naik kemana Din? Bade ameng mak. Oh, sok. Nya. Burak. Aduh. Wih, mantap kieu. Si Udin ada di rumah enggak ya? Kesana ah. Udin. Udin. Aya naon? Ada Udin, Bu. Urang lain ibu-ibu tingali geulis kieu masih ngora deh mainnya disebut ibu-ibu. Wow. Naon maneh ka dieu? Pengen ketemu Udin, Bu. Sebut urang Neng. Naon sih, Ri? Enggak, Bu, enggak. Huh? Udin ada di rumah gak? Eueuh. Kemana Bu? Neng. Ulin. Oh. Ya udah kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu Neng. Bu Neng. Neng. Sok. Heh. Siapa kamu? Urang Udin. Kok kamu bisa lari cepat gitu? Beda iya. Tuh. Jangan pakai gituan. Emang naon? Jangan. Cincin. Ini naon dia lungkeun. Jangan percaya gituan, Din. Maneh mah keur rame-rame ganggu wae. Maaf, Din. Teuing
Din. Selamat menunaikan ibadah puasa.